Emang santri mah kos gitu. Santri mah di pondoknya tilok beres santri mah. Tilok beres, tapi asal geus balik we ka imah jare di kiai heran tah santri eta. Heran itu mah kula sok didongengkeun bae teh santri ke Holil teh anu maling gedang teh. Atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui. Wah gua da asa-asak ya. Wot. Laporkeun ku lurah pondok. Kiai, aya nu maling gedang. Saha? Cipulan. Panggil. Panggil ku Ki Holil. Panggil. Gedangna bawa. Bawa sini. Bawa. Carekan ku nya. Nolong gedang kamu. Nolong paya kamu, lain gedang paya. Aduh, Ki Holil pohoan. Habisin sama kamu. Awas, habisin. Belah, dibelah. Habisin. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, jibari ceriknya diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyen pondok. Santrina breg loba jasa. Kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nya kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masya Allah. Nges tahun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh. Aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cenah. Nya maling gedang. Dilaporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Enak ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai, ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Yana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Si aja sih cenah aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bebeja deh. Yai, saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah. Malah mah kalau bisa udah semua orang. Tahu enggak orang lo? Udah ambil semua ya, besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceker aing mah. Cilaka ieu, lain deui urusanana. Tuh, horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz, ieu budak teh bakal jadi pikiai. Eta dibere gedang teh seakan-akan putuh. Nu mantap siki-sikina titah dibeakeun, ulah dibikeun ka sasaha. Ka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu. Tuh, mantap lamun aya kiai mere dahareun, geus langsung leg-leg bae. Putuh ieu mah kajen hukum lagi. Ngan syaratna teu meunang menta. Teu meunang menta. Ngan yai menta putuh. Ya, batal kos kitu mah. Teu meunang. Coba kiai ge teu sabere-berena, teu sabere-berena. Tuh, di dieu baheula ya, di dieu santri teh. Santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa. Kebeneran aya lauk di masjid aya lauk. Langsung diteri we ku cara. Betik letik. Eta langsung bisa ngaji. Langsung iya santri di dieu zaman Abah langsung bisa ngaji. Terus nyana soroganana rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa. Boga santri, Masya Allah. Tak uang mantak besi urang manggih lauk si kadet. Putuh eta. Iya tuh moal ki prawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak urang kiai urang teh jadi kiai lah urang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tata dina urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya jangan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin kebalik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu we dah nu kakana teh tah jang sia belos cenah teh aing mah teu hayang di dahar ki prawira duana tok Masya Allah di hari itu muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa kak gula jadi bisa ngaji benar sih gara-gara roti cakira teh jadi gula bisa ngaji
je roti aing hiji eta berarti ilmu aing kasia cak eta teh tah nu mantap beusi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di dieu nu Badung mali bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh tah aya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan tah ramohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tanu hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara urang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribu moal salah nyana ieu weuy lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-timpan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu dileutikeun ngawirid lampu leutik pan aya lampu tempel mangga naheun bisa leutikeun asal asinar we diragakeun kunyana di luhur blek we ka handap langsung ditubruk di dahar wah jana seseureun mah kalah kucing garong mah lu kata tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian tuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede sebelah gini dihareupeun nyana seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh teman-teman atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung lain putuh tah mah kosi batak sih ada tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada emang babaturan bloon jasa ye eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah ditu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasana marhaba santri ka warung ganyawan kunyana ka warung aing popocongan beurangna aya nu maot wow eta santri balik ti warung teh potong sieun nya leumpat di dinya kene potong masyaallah eta jadakan tah si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan balik ka pondok di pondok aya pocong di gang teh apa pondok gang gitu tah aya pocong ya jangan suka nakut-nakutin gua lo gol epak beneran koclok lu yang bener lo lu mah kayaknya pocong beneran eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popocongan jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya sorangan jak kula maju karunya nu balik ti warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nuleunyana lumpat di dinya bae ye kasih sae jelema ieu aja kukula dikitu teu bohong teh ieu oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab
si itu dah lumpat tah kan itu ke pondok berarti aya gang pondok teh belah di pondok make gang tengah-tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah wah jangan suka gitu lu kareng pocong bener atuh kula kadinya ngagoler nyana eta lakon bae lakos gitu sangar di dieu sangar. Guys, pun diceritakan di dia sangar lain nalagan. Putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dia.